Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 21 April 2026. Masih dina suratul Haji ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'nyana ari Gusti Allah yudafi'u tangtuna Allah ngabelaan atau nulungan Allah anil ladzina amanu ti jama-jama anu iman atau kajama-jama anu ariman sebagai balasan keimananana ku pembelaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha sanyana ari Gusti Allah la yuhibbu teu mika cinta Allah teu mika resep Allah kulla khawanin kasaban-saban khawanin tegesna pengkhianat kafurin jeung anu kufur atawa ingkar ka Allah seueur agama anu hianat teu sesuai jeung kahoyong Allah subhanahu wa ta'ala saterasna kabari. Jadi agama-agama anu jijieun atawa anu ngada-ngada eta hianat ka Allah subhanahu wa ta'ala da teu diparentahkeun kudu aya agama nu model kitu. Saterasna adina geus diizinan ku Allah lilladzina kajama-jama yuqatiluna anu diperangan itu jama-jama ku jama-jama kafir waktu sarita tepika berangkat hijrah ka Ethiopia dina tahun 42 Hijriah teras ka Madinah. Jadi diperangan ku jama-jama kafir umat-umat Islam waktu sarita. Diizinan ari kitu mah ngabela diri perang ogenan. Ti harita aya izin ti Allah peperangan. Kanggo ngabela umat-umat kafir, kanggo ngabela muslim ti serangan umat-umat kafir. Bi annahum karena yen sanyanahum itu jama-jama zulimu ngadoliman atawa nganiaya ka jama-jama muslim. Saterasna wa innallaha jeung saenyana ari Gusti Allah alla nasrihim kana pitulungna Allah him ka itu jama-jama muslim laqadirun nyaeta Allah teh anu yakin maha kawasa. Saterasna alladzina ukhriju nyaeta jama-jama anu dikaluarkeun diusir ti kotana ti negrina ti kota Mekah waktu sarita min diarihim ti daerahna ti diarna daerahna him itu jama-jama atau ti kampung halamanna Kangjeng Rasul berat waktu sarita sabab anyana diusir ku umat-umat kafir di kota Mekah bigoiri haqi tanpa hak tanpa kebenaran. Jadi diajak karena pemusyrikan teu daek tungtungna diusir eta hijrah ka Ethiopia waktu sarita. Ila kajaba jama-jama ayakulu anu nyararita itu jama-jama Rabbunallahu duh pangeran abdi sadayana Allahu tegasna Gusti Allah. Walau dab'u jeung lamun teu nolak Allahi Gusti Allah alan nasi kajama-jama anu kafir ba'dahum bi ba'din hiji golongan hum itu jama-jama bi ba'din kana sawarehna lahud dimatang tuna bakal dirobohkeun ku itu jama-jama lamun teu ditolak ku Allah eta kehendakna ka mana anu ngarobohkeunna sawami'u ka pirang-pirang biara-biara nyata tempat ibadahna umat Nasrani wabiya'u jeung ka sinagog atawa sinagog tempat ibadahna Yahudi wasolawatu jeung tempat pirang-pirang tempat salat tegasna wa masajidu pirang-pirang tempat sujud yudakaru anu dina eta tempat sujud teh zikir piha dina eta masjid asmullah kana pirang-pirang jenengan Allah kasiron anu kacida seueur. Jadi di tempat masjid eta seueur jama-jama nu dzikir ka Gusti Allah. Walayang suranna jeung tangtuna Allah nulungan Allah Gusti Allah
wa yansuruhu ka jalma-jalma anu dzikir ka Gusti Allah eta jalma-jalma anu aya di masjid. Innallaha sanyana ari Gusti Allah laqawiyyun aziz eta anu maha kuat Allah azizun jeung anu maha perkasa gagah. Jadi waktu sarita Kangjeng Rasul angkat ka Ethiopia lantaran terusir di kota Mekah. Berat eta perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad duwi ka berangkat ke Ethiopia disambut di ditu ku pendeta umat Nasrani di ditu ngembangkeun agama satos di ditu teras ka Madinah. Tah kitu beratna perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ayeuna kantun nganikmati sadaya pituduhna, kantun nganikmati sagala pelajaranna ku urang sadayana. Kantun ditalaah, ditaati, kalayan dilaksanakeun ibadah ka Allah sesuai jeung tuntunan Allah sareng Rasulna. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya mangfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.